eta lapan gerak usulan daun situ kaguan melet HP sama di imah eta babacak oge gerak dapur rujit aing mah nalonai Gusti ditinggalkeun ku aing teh di imah teh berantakan piraku inung teh di leuweung capek datang ka imah kudu rarawat gerak da di imah ni pantar kieu ge nyai babacak ci atuh urusan si Abah ka mana mak kalau nyak naon nanya si Abah ka rumah ngakebot keur sugan ngarodo meureun ayeuna aing ya anu HP duit ini si Abah hah yang meuli udud cenah kopi ngape duit heeh ngaladang naon si Abah nya anu mere karunya aja si Abah meuli eta rokok atuh tentang kursi kasih Abah ada ka aing beureunan kasih Abah ada di tanah yang kasih Abah nya mah nong sok aneh sih mah kasih Abah mah paling beli kena udud na kopi oh ada pasti eta dibikeun ka aing mancan meuli gula beur buka manehna sedengkeun si Abah mah unggal balik geuningan buka teh pangbukaan mah lapur sok nangkep tuur aduh kumaha dan sana teh dulu si Abah cenah demi apa lagi lalaki mah ai ku awewe mah ai ka aingkeun mun jadi rewet ku lalaki mah lu masa merekna ka manehna cukup kena udud deh kana kopi teu pikirkeun di imah mah udah bikin kamu apa pamali kenalin nanti tanah ke Abah berek tuh ke Abah kan ku aing raporkeun meureun dibejakeun ku aing menyabawa menyanon duitna dibelikeun ku aing teh ngomong mun si Abah ge beun nganuhunkeun meureunan ku aing diduhunkeun di meureun didoakeun jadi dobel doana ayo mah sok kasih Abah paribasa kasih Abah di tanah ge kasih Abah keun tah pangmerekeun cenah 50 kasih Abah heeh nang di Amang koplok aneh kasih Abah kain gitu atuh mama kemari geus meureunana nenek giliran si Abah saratus atuh nyanyi nenek kasih Abah kabeukeun atuh sok bae meme ini kaleuweung ku mamen cenah eta dibelikeun kana ieu pambukaan mun basa disalahkeun ke ku Amang pajalan mah koplok mah dibikeun ka Amang pajalan ku mah diakan sorangan ku aing kan salah keun cenah ka Amang teh aya ge diolahkeun koplok meureunnan engke dihakan ku si Abah mah ke salah mikeun di tanah kasih Abah si Abah we engke ai budak eta meuni kukunya ieu kasih Abah teh kasih Abah we wah hareup teu percaya meureun ka aing da ku aing we meureun digunakeun diolahkeun didaang beungeun si Abah engke makilan si Abah mah geuningan teu ngadaang rujak teh kos nungsena ge bedus lila nungsena teh setengah paeh bangunna puasana teh leuweung mun daek cara batu manginum jas jus pangbukaan teh ieu mah kudu aya gaya meunana kudu aya bukuran laku ku aing teh ngolahkeun bukurna ku batu mah taki